jika bobogohan itu aduh dibejakeun geura ka bapana geura. Budak itu mah tuman. Pokoknya mah aku teh cinta kamu. I love you so much. Love you too. Ih, kamu mah meni galak. Hah? Galak. Iya, teh sayang atuh. Wow. Sia eta nu ngarusak galengan teh tah kapangih tah eta mah. Hah? Aya agaan. Kapangih ku Aisyah kata bobogohan. Run. Pana ka mana Teu aya da si Ana ge, duka ka mana? Alah atuh. Ya Allah. Aduh. Capek jeung naon juragan Aan piwarang babut cenah ieu teh kange dua gunukeun teh nyaho bini teh moal cekap jiga nama saalit ibi Sakit kamu puan anak. Pulilanya dek anu nganteran segitu geus burit ya can ka dieu mangaan teh kumaha nya sarua nyai mah oge geus lapar ieu teh yang dahar eueuh keneh wae budak nganteran. Kenaon ceu? Babut. Nah, babut teh cuman cemen. Jika nu emung can dianteran. Nah kudu dirawu. Gale ya we atuh. Atuh ngamek juragan Aan di galei mah. Sakitu gede amat mau digali mah. Nanaonan eta? Aing nenangan budak di kamari anu ngarusak galengan eueuh yeuh. Pacun, ngalungsar gitu. Muit usayan. Hasirah wenesan kuasa teh. Adonan dodol pacun. Hakan we ku sia aing mah capek. Najis bari ini teh ah. Bro. Hari meuli kadang wajib. Bungkusan sekalian. Kumaha apa yuk ucayan? Minang cai tuh gerang ngombe solokan kudu naik. Jadi ku batu di cai. Sia gawean da ku aing ge digaji.